Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai Akang, abdi Tiriki TV bade tumaros. Sebatkeun hiji dongeng anu tokohna pantes patohin nu jadi tokoh utamana. kebayang palingan atau kita Saur Kang Reni kumaha? kebayang sih benar Saur Kang Dadan? ya. Mun saur pendapat abdi mah sih sami kebayang soalnya cocok jeung cara ini. Oh, mun patohin jadi kabayan kira-kira saha nu ngaran artisna anu pantes jadi ngitemna? Agnes Monica sih Mun saur Kang Reni kumaha? sami. Mun saur Kang Dadan? Sami sih Agnes Monica cocok. Oh, mun. Panginta abdi bade tumaros deui, mun patohi jadi dukun, hidup bade menta naon? Ya lamun abdi mah pada minta batu ali weh. Oh, buat. Ari saur Kang Reni kumaha? Abdi mah jeung pangajarkeun lah kumaha. Saur Kang Reni Surya Nuhun pendapat keselamatan. sareng naon deui? Tos. Sareng abdi bade deui tumaros, mun patohi jadi lutung, saha nu jadi purbasarina? Ya nu cocok jadi Purbasari nama Bu Lipi. Saur Kang Reni Rahmat tuh paling cocok saha? Bu Lipi sih. Saur Kang Reni Surya? Sami Bu Lipi juga nama. Tapi mun pami abdi milih mana? Patohi jadi purbararang nu galak teh atau kabayan tapi nganggo acuping. Ya mun pendapat abdi mah milih jadi kabayan nu nganggo acuping lebih cocok. Sami pendapat tapi oke. Sareng sebutkeun hiji kecap nu aya hubunganna sareng patohid. Bageun tegas. Patohid tegas. Saur Kang Reni Rahmat kumaha? Oh, Dermawan sih. Sareng Kang Reni Surya Asep. aya deui? Aya. Tos. Oh, iya. Kumaha reaksi hidup mun patohid jadi suster ngesot? Mun reaksi abdi patohid jadi suster ngesot nya cocok wae soalna bisa mendalami peran. Saur Kang Reni Rahmat? Mendalami peran lah patohid mah. Kang Reni Surya? Cocok. Naon artina imut kanjut jeung dipraktekkeun? Biasa teh Kang. Imut kanjut artina suraseri teu lucu nu jiga kieu ya. Lucu. Contohna kieu. Kang Reni Rahmat? Nya sami lah contohna kitu oge. Mohon.